Masya Allah boro-boro keur carita alam kawalian alam jin urang di dia tapi ternyata dibukakeun ku urang ku Gusti Allah di alam jin atuh asup urang ke alam jin biasa kadeuleu alam jin teh kadeuleu istana kerajaan dan lain sebagainya di alam jin ieu mah lain alam jin alam hakikat tah Abu Bakar Shibli teh teu karasana naon geus mampoe-poe teu sare sababaraha poe teu sare teh lain teu sare lalagan teu sare bae teu kuat sebab lain dedelan nu ieu lain dedengnya nu ieu nah di akhir ayatna Abu Bakar Shibli asup ka hiji tempat eta teh kumuh anu luar biasa loba puntungan-puntungan awi anu sarareukeut nyana asup ka dinya di alam hakikat ku ngeunah teu karasa aya paku nancep aya awi nancep teu karasa ternyata paku jeung awi nu nararancep ka dirina teh eta teh ngajadikeun sababna maot teu karasa kunyana teu karasa kunaon di jero hal eta teu karasa nikmat luar biasa asa jeung Allah bae neuleuh Allah denge Allah napas Allah